Pi, asa boga masalah naon yang aing Pi ha, aya pada cicing sebut riweuh. Iya, goblok, teh pas foto teh geus riweuh. Woi, Pan, sia kunaon di dalekeun ku aing di ditu sih anu kerarungsing. Heuh, aduh anjing aing kerarungsing aduh. Rarungsing kunaon atuh siapa? Sok nyarita ye ka Babang. Ah, rudat teh lah pokona mah boga kabogoh teh urang mah. Itu ulah, ieu ulah. Rarudak teh lah pokona mah. Pal, aing merenyo ka sia, ieu manusia ayeuna mending sia nyandung we lah. Tah, asli bener dusana mah mending nyandung Geus nyandung. Nyandung naon sangkirang aing nu saena naon teh ngomong naon. Sia naon anjing mah matahan tebal. Pak, urang rek nanya, emang bener lain mun bulan puasa ya nya? Urang itu teh jero cai eta bisa batal? Cek saha batal. Ah, urang ada yang ngewe cek batur di ditu. Ya, lamun batal sote lamun ka bari diimpotkeun caina ka bawa. Tah eta batal. Oh, gitu. Aya nu hitut, lain dina jero cai tapi bisa ngabatalkeun. Cek saha? Hadis di mana gitu? Ya udah hitutna bari barang dahar goblok. Anjing, selebel. Apa itu? Epi, Oi, kata naon? ieu roti Jepang. Roti Jepang nu kumaha rasana? Ah, dasar maneh mah kampungan. Hayang atuh aing Pi jam buka puasa. Ieu tuh kopi ya, tah kop. Asik. Naon nya? Dasar PA. Goblok, ieu mah softtek ngopi. Man, bener tuh gitu. Lamun orang sedekah, terus orang bakal digantian 2 kali lipat. Ya bener atuh sia teh komode ya mun sia sedekahna loba we eta bakal berlipat-lipat eta ngagantianan ke. Oh, aha. Tah, orang kieu we HP ieu kurang disedekahkeun man kumaha? Alhamdulillah akhirnya baturan aing dek sedekah oge. Nyanya atuh man. Ya HP ieu kurang disedekahkeun ya. Mengke sugan deh balik deui jadi iPhone. Weh, enggak gitu konsepnya goblok, goblok. Makasih ya. Baik, sama-sama. Goblok si anak kakak selingkuh. Selingkuh naon deh sia? Sia mah aya aing tadi pangbelikan skincare item mere duit ke Bikang Batur. Aing mah bayar hutang, mana lain bayar bikang. Ah anjing bayar utang ah maneh. Ih, Abi mah penagih hutang teh. gandeng ah maneh kali itu indit lah. Isi teh mah. Goblok dah lalaki teh. Aduh goblok, aing bayar hutang ka aku laku kadang disangka selingkuh. Dasar awe ayeuna loba overthinking. Naon goblok overthinking batok sia lah. Aing teh ka dieu nya. Aduh anjing. Rasa kieu main mama ku aing ngajak Garut dah. Pi, sia kunaon adat-adatan sorangnya jika nu datang bulan. Lain santuy ibu-ibu rarempong keur ararisan. Kunaon sia arisan? Lain mangsan. Tadi teh urang teh ngalewat di ditu teh. Pek teh araya ibu-ibu arisan. Kadangnya pisan ku celi urang teh gara ngomongkeun urang. Omongan atuh Pi, mana mau kawani. Omongan kumaha mangsan? Ya Bu, ulah ngagosip wae dosa daripada ngagosip geus ngagopud ngeunah-ngeunah sih beu aya. Goblok sarua keneh we dosa ieu teh bulan puasa. Ih maneh mah kana perkadutan wae. Naon maneh nempo-nempo? Sabraha teh? Goblok da aing mah lain awe siga kitu. Lain ieu acup misalnya sabraha. Oh, ngomong atuh. Ieu mah murah pisan, ieu mah ngan 100 ribuan, pokona mah nu saena ieu mah. Oh nya teh misalnya nya teh. Iya, saya anjing ngeuleuhna kada penting aing. Pi, aya maneh kunaon penting tarawih teu tamat. San urang teh geus teu kuat pisan aya didedetkeun deui geus teu kuat ketek bisi kaluar mantep. Ih, sia mah tahan heula atuh keur tarawih mah. Manya alah jadi didedatkeun aja sakumaha yang ngilu ke. Rada non, rada subuhan ngeunah kakarak sia teh. Goblok jauh ka kos kitu we sia. Ih, sia mah Pi, ongko sia mah geus teu kuat yang didedatkeun.
maksud aing teh anjing didatengkeun ku softtek lain ku belut liar. Sia goblok. Semua menyerat anak tanah bisik ku aing dipaksa ya. Goblok. Anjir, Iman, acukna nu saena. Nyo, atuh Pi, kan anyar nge-withdraw kamari. Anjir, buk anyar dicukur euy. Baju nu saena, celana nu saena, ai manuk nu saena teh. Oh sia, iya manu saena atuh Pi, 10 rit kejadi, cobaan. Hayu. Anjing teu hayang goblok sia. Kunaon maneh san? Aing keur galau pi. Galau aku naon? Aing diputuskeun nu kabogo aing padahal aing kurang kumaha banget goreng patut. Duit teh gablek, sawah nu batur, mobil pabalatak tuh nu batur ngalewat kurang naon sih pi aing. Heuh, san siga nama maneh teh aya kekurangan tapi anu ku maneh teh dipikanyaho. Naon tapi kurang naon pi. Eta tah goblok, manusia kurang badan. Aduh, kaprep, sampai ka dieu deui. Mereka anak pendek dia lah. Kunaon manu lah? Lain kitu Pi, gimana keur puasa? Ya terus naon urusanna puasa jeung make celana pendek? Heuh, eta tah urusanna. Jadi haus aing Tinggal nginuman paling ge batal puasana. Gampang Pi, masalah nginum mah iman bisa nahan, tapi ieu euy masalah hausek anjing yang bisa dinahan. Goblok sia mah. Ji. Gelak-gelak teuing jadi awet aing moal naik da mun kita jadi salah kina. Sudi aing mah da. Naon Aisyah bari lagi aing mah tah hayang ngirum majikan sia. Oh guys, jadi kita di sini lagi nge-vlog. Orokeun tapi aspat Pi. Gimana kotaan teh? Tanggeus. Yes, kita di sini lagi nge-vlog guys. Pas foto naon? Riweuh. Guys, Pi, asa boga masalah naon yang aing Pi ha, aing pada cicing sebut riweuh. Aisyah goblok eta teh pas foto teh geus riweuh. Man, buru atuh ayo. Liba. Oh, ayo. Sama usum covid pakai lo masker. Oh, aing. Udah, bubar. Goblok teh lalila. Ayo, Brody. Das. Ai sialin masker eta, masker ieu, goblok. Man, kunaon maneh man? Liur aing san euy. Liar kunaon? Ieu nya aing teh bawa ka Bogor, ti kamari diajak ketemuan sama hese eta bikang. Ya man, mun bikang gitu biasa nama eta boga salingkuhan sia man. Heeh, aing ge curiga mainna salingkuh ieu teh. Mending ge putuskeun we awewe kitu mah mal ge balik. Heeh, bener. Aing ge. Halo sayang, udahlah sekarang mah kita putus aja lah. Kamu mah gak pantas dipertahankan. Bye. Makan tuh. Aisyah keur nyuman naon eta? Nyuman ayang atuh mah, tuh udah boga ayang atuh. Soalnya lamun nyuman langsung mah kan bulan puasa, bisi batal. Emang sok boboga jeung saha ayeuna? Tah, kaboga aing deuleu sia. Aji, ini mah kaboga aing udah diputuskan Aisyah. Hah? Emang istri mantan mana ya? Kaboga aing. Bukan mah aing teu narima. Saha yuk smackdown yang aing lah. Ya, Pak, kopi Pak. Saena. Kunaon, Pak? Pahit kieu kopi teh Pi. Pak, poho tadi gulaan beak. Main mah. Susu atulah susu. Nu ieu. Sarua nu ieu ge beak, euy kamari geus disusukeun. Disusukeun ka saha sia Nopi? Nya korok empi atuh. Hah? Kalah orok nu mana? Yang mana Pi? Eta orok gede nu kamari dikenalkeun geuningan. Aduh anjing.